dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya eukeur nyieun dunya geus nyieun dunya eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna eueuh nu teu dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung santasna eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna emang aya nu teu dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal dibere gelbu dibere pikiran cacak-cacak kalakai piragageunana iraha pipotongeunana iraha ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang kakarayapan di awak urang nu ku urang teu kadeuleu bisa kadeuleu kudu make mikroskop tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti ulah eta nu aya di awak urang ieu poek mongkleng buta rata dunia aya batu di jero taneuh di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahoeun urang mah teu nyaho diangkat jadi rasul titah ngajak ka umat di Madian ulah ibadah ka patung ka batu ka kayu tapi ibadah teh ka Allah alladzi khalaqas samawati wal setiap rasul diberi mukjizat ku Gusti Allah di antara mukjizat anu didatangkeun diberikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Syuaib ialah tongkat tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan teu beurang teu peuting salila bentak berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolerir oleh kaum Madian kaum Aikah hiji-hijina rasul nu diangkat di dua kaum ialah Kangjeng Nabi Syuaib Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaumain dua kaum hiji kaum Madian dua kaum Aikah dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum horenganan satu zaman cerita Madian Aikah teh cerita Aikah Madian teh hanya beda pertempatan hungkul sazaman harita jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh hanya beda daerahna Madian ieu Aikah belah ditu. Terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah, Masya Allah, nu ngamimitian iman orang yang terhina, terfakir, termiskin. Tiluan mulai iman, tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna, mulai rada loba. Alhamdulillah ayalah perwakilan ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman nyaba deui dakwah ke belah wetan alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh di Madian kitu keneh walaupun minoritas tetapi aya teukeung Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun pembesar penggede di negara Yordan
saat eta nu jadi presidena nu jadi rajana adalah Kalamanun ngaranna sebab hiji abujud dua hawazun tilu hatoyun opat sya'fasun Kalamanun sarkhosun. Nah ieu raja-raja di negara Yordan harita nu keur ngajabat harita jadi raja Kalamanun. Urang menceritakan tentang eta tadi eta teh dijadikeun ku ari di ilmu falak. Abajadun, hawazun, hatayun, kalamanun, sapasun, korosatun, dozogun, sakhodun, dozogun. Eta teh abajadun alif ba ta sa abajadun alif ba jim dal. Jadi hiji dua tilu opat. Hatoyun hawazun adalah hawazun ha 5 waw genep zai 7 hatoyun haletik ha 7 8 to 9 ya 10 geus bisa sakitu ge geus bisa urang dudukunan teh Kalamanun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50 tuh kan Sa'apasun sin 60 fa 70 ain 8 terus korosatun kop kitu kop 100 ro 200 korosa 300 terus itu sakhodun dozogun eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula nalar eta heula urang abajadun hawazun atayun kalam hawazun atayun kalamanun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapangijieun ha sabaraha angel atuh geus kitu mah aja urang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us April abhamtun April hamal to 9 Mai sarhun Mai April Mei sar saor hun 8 April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9 tinggal kemarin dipraktekkan guys ya sangaran Zenab Zena hitung kurang Zai sabaraha Nun sabaraha Ba sabaraha dipakai kain ku sa Dedi jadi dukun dia ganti ku ari ulah pakai sorban pakai cetok ku ari hatuh babari sebenarnya dukun mata banyak pas gitu bandingan ku ari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa kira mata kudu bisa urang kos kitu teh anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa anak hiji ca 2 ra 3 ka 4 anak caraka da 5 sa genep wa do itu kasus itu babari itu hitung ku ari tak sangaran sia anu hitung tungtungna sabaraha saya can lurahnya keluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun eueuh jandela nyieun heula sia riweuh keluarna jam sabaraha jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawara ngadadak eta hitungan kos kitu dukun atuh ngaranna ge aduh teplek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula aja asa ka masjid lain deui ieu mah itu kan juring bisa beta dukun blow on embung disalahkeun nya na ialah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot Kalamanun raja idinya raja ngumpulkan ponggawa-ponggawana ulah cicingan daria weh aing geus
udah ngadengin dari cicing baik. Emang aing teu ngadenge kan aing boga ceuli, aing boga mata, ceuli aing ceuli sia atuh. Gila dari acara ricing baik. Ayo orang musyawarah rapat akbar mulai berangkat ka dieu kabeh. Wah, nyieun surat undangan. Berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan, ke keraton. Tunduk kana waktu ninggang dana mangsa nu utama, dina waktu nu geus ditentukeun ku raja Kalaman. Ternyata raja memberikan ultimatum. Selesai musyawarah, sampaikan kepada Syuaib bahwa raja tengenah cicing tetentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan, ngarobah-robah urusan perpolitikan, ngarobah urusan perekonomian, terusik bejakeun hati raja. Maka tidak ada lain kecuali dua pilihan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Dua pilihan terhadap Syuaib. Ije lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak, keluar di negara ieu beserta pengikut, tidak boleh ada di Madian. Terserah deka mana baburna, bawa pengikut-pengikutna keluar ulah aya di negara ieu. Hiji. Kedua, mun nyana hayang cicing di dieu, la ta'udunna fi millatina, balik deui ka agama urang. Lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir. Lain. Kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyarana kabehan? Ieu khususna ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib mah teu, atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib di guha teu pernah aya reaksi naon, dianggap nyana akur agamana. Ternyata kuari nyana berbeda, maka dianggap nyana baheula kafir ku raja. Cak raja aula ta'udunna fi millatina, balik deui Syuaib beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan disebarkeun ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam. Dua pilihan, hiji keluar di negara Madian berserta pengikutnya, terserah deh ke mana, ke Palestina misalnya, Israel misalnya, Suriah misalnya, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Pilihan sakitu. Sampaikan ke Kangjeng Nabi Syuaib, panggil Kangjeng Nabi Syuaib na, Syuaib, ya, tongkat dikelek gitu. Serem Kangjeng Nabi Syuaib, gagah, tenang, dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum kecil, jelema nu geus teu baroga sedal. Senda cepit sebelah talina hejo sebelah berem, anu bangsa lah kancing nagas nyarengkleh jas barolong diiring kuno kitu arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu. Syuaib, ya, pilih di antara dua, cek raja. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak,
saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun ulah aya di negeri kami min qaryatina idet. Atau dua, silakan yang kedua cicing di dia cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung pilih nu beude aya nu leutik aya nu sedeng aya kumaha maneh bae mah hayang nu beude jasa itu hayang sedeng ieu hayang nu leutik ieu aya nu sok dibawa pangeran pilih. Kumaha Kangjeng Nabi Syuaib gentar atuh henteu. Qala awalau kunna karihin. Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kangjeng Nabi Syuaib sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana teu rieu teu geuneuk. Istuning tenang sebab seakan-akan ayah pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya. Sebab makhluk malaya tur walayan Pak. Teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun. Hirup pamere Allah. Cicing pamere Allah, gerak pamere Allah. Kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah. Boro-boro nabi wali teu pernah gentar saya tiga-tiga acan. Kitulah konsep dakwah. Lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah, nyawa taruhana masalah. Sebab segala-galana ti Gusti Allah. Hirup nang Allah dititah ku Allah berangkat ke mana bae Allah kuari geus aya madat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul tanda karasulana bere mujizat tongkat raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Syuaib neuleukeun tungked maksudna beusi ngamuk teh tungked nu mantep eta urang lamun neuleuk kiai baheula habib baheula urang sieun baheula mah kiai marake tungked habib marake tungked urang teh sieun kuari mah habib marawa HP kiai showroom HP Ipu Doli boga 5 HP-na geus puguh tukang karung mah teh geus teu kudu dicaritakeun HP teh aya nu khususon ilaruhi eta kan tungked baheula nu mantap eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun udah pakai tungked deui ku ari dia. Lak. Jadi kaduluna serem kos sudah perang. Mun ditanya, "Woi eta bidah, ulah loba omong sia." Henteu kula mah eta jang naon eta tungked dicecekal kos kitu. Jang nakol hulu sia. Indit sia. Serem ge. Daek juga sia teh daek indit sia ka ditu takol ku aing sia. Kan ngeunah make tungked mah. Coba mun teu make tungked kumaha? Hese nakolna. Geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked. Nyeun pueda segede halu habak. Lamun ditanya pan ieu kuari ngadadak, ya barang dongeng Kangjeng Nabi Syuaib. Ternyata Kangjeng Nabi Syuaib mematungkeun, "Woi, itu matungkeun ti Gusti Allah." Ieu ge sarua bae. Tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah. Ngan melalui tukang bas ieu mah. Sarerem Kangjeng Nabi ge make. Kuari bade lalengitkeun barang loba Wahabi. Aya ge aya tungked antepkeun teu nyekel. Sebab naon? Atuh nu khutbahna pan teu pantes. Nu pantes make khutbah mah nyekel tungked mah pan make jubah, udeng-udeng, sorbana gede, nyekel tungked. Pan urang kuneuleuna bae ge sieun. Ieu mah masa khatib sih make sapari. Make sapari teu make kopiah, doktrendos. Di ditu nama teteh yang keren, yang hebat lah ceknya nangis ulah make kos kitu. Nu penting materina. Itu geunang didengikeunana. Brak nyaritakeun kabeh deui. Ya Allah. Khutbah nyaritakeun kabeh. Usum Agustus nyaritakeun Agustus. Mun aya khatib kos kitu mending dicekel huluna. Tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we. Anu jadi sasaran aing ge deui. Aduh, saya rusak ya. Rusak khutbah maka diterjemahkeun. Urusan menang jeung teu menang aya dina fikih, tapi manfaatna mana? Manfaatna mana?
apakah nu diterjemahkan gua ditambah takwa aja henteu malah acak-acakan dicek ulama ketika manfaatna tuh ulah okos urang nikah aja maca taklek eta teh apa mana ulah dibaca tuh aya manfaatna mah jawaya urusanna maka itu make duit-duit keneh mun kitu mah aju eta aya manfaatna beres gimana geus bantak ulama lamun nikahkeun geus ulah dibaca geus macanan kebe di kamar duaan nya bae lelendehan habak mal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal paling geus sabari sajitoel ku pamajikan geus beres okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus teh ieu mah kumaha gitu Masya Allah karim di leungit-leungit ya urang haris mah Jumat tapi coba deuleu urang di Masjid Kesultanan Banten ieu tapak-tapakna deuleu di Syekh Asnawi deuleu di Syekh Husein carita deuleu di patilasan-patilasan para wali Allah aya tungked di dinya aya jubah di dinya malah di Tangerang aya 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan ye mang lain kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu barang diganti ku ari urang teh asa lain salat. Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, iraha ngondangna sia. Sidang mah tuh pan kudu aya ondangan, mah henteu. Nah geus salah bae nu aya. Geus dianggap sidang atuh kos kitu, kadituna aduh asa ciletrek ieu pagawean. Nyata teh NU kababawa, NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah. Milu. Padahal teh Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu kudu. Nah sebabna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna jauh. Ya Allah. Jeung khutbah eta mah kan lain khutbah ceramah tah mah khutbah gaganti salat. Salah bae sia teu sah Jumaahna. Eta mah khutbah, salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatkeun Jumaah, nu 2 rakaat deui khutbah. Jadi khutbah eta teh menang sambarangan. Eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur. Ku ari mah kiaina yang dibayar di khutbahna. Masya Allah di Lampung teh baheula teh kos kitu. Ku ari ka Talaga, Bloon, ka Cikupa, ka Bojong, Ondo jasa. Masa khutbah dibayar? Teh salat. Jadi cenah pugu kiaina. Maningan dirante. Itu sholat ini dibayar, khutbah teh sholat, masa dibayar sih? Cina azan gimana lain deh, khutbah jeung azan beda. Azan mah meunang dibayar, khutbah mah ulah. Cina tuh aing mah jadi muadzin mah terus ya. Stas azan balik geus. Hayang duit doang burung. Masya Allah geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna geus ulah dipake mantak naon teu ngeunaheun urang ibadah ya supaya mulus geus pugu urang milih pemerintah geus pugu urang milih lurah geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok atuh khutbah ulah make sogok. Ini mah disogok asal dibayar daek teh dibayar embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teu dibayar tuh Allah sia mabur ka kuburan ka ditu. Masya Allah ya akhir zaman benernya sedih kula baca ayo khutbah kudu hayang dibayar ya Allah eta mah tah teh dikamanakeun Allah karim patokanna Mekah Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae. Qala walau kunna karihin dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib apakah kaula kudu balik deui ka agama anjeun walaupun kaula teresep bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun cadu aing kudu milu ka agama dia. Kanjeng Nabi saya bisa bahasa baduinya cadu aing kudu milu ka abah maneh walau kunna karihin sanajan kaula terasep
komo teresep kaula ka agama maneh kudu bilu de keheulanan lantaran qad iftaraida 'alallahi kadziban nyata atuh kaula jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaula ngabohongkeun bade ka Gusti Allah in udna fi millatikum lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaula teh milu ka agama aranjeun kabeh bada inna jana Allahu mina sabada Allah nyalametkeun ka kaula dina agama eta dibere mujizat kita ngembangkeun agama kita nyampaikan risalah ku ari kita milu ka agama anjeun agama batil keheulanan cek Kangjeng Nabi Syuaib wa ma yakunu lana an na'uda fiha teu pantes teu layak saeutik-eutik acan kaula kudu balik deui ka agama anjeun kecuali Allah ngersahkeun ayyasha Allah rabbuna andai kata ku Gusti Allah kaula dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal ka anjeun kumaha ge hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik beuh poha raja teh bahasa Kangjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupeun raja mawa tungked dituturkeun ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan tetapi Kangjeng Nabi Syuaib mantep jasa kudu milu deui jeung agama anjeun kelanhan teu layak teu pantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah kita nyampaikeun risalah kuari kudu nuturkeun ka anjeun nyawa aya nyawa teh heheina di ditu teh aduh masyaallah bisa dibayangkan ke orang di hareupeun istana dipanggil diusir Kangjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja Allah karim aman Kangjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul dibere mukjizat tegentar saeutik-eutik aja gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang kitu kene para wali-wali Allah urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten Maulana Yusuf lain lalagaan teh tarung jeung Inggris tarung jeung Belanda tarung jeung Perancis tarung teh jeung Amerika cenah Amerika asup ka urang anu perkecil nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda Inggris lain lalagaan perang Masya Allah sepuguh para wali-wali sanga di ditu di dieu Cirebon Syarif Hidayatullah tegentar saeutik acan ngahareupan raja bahkan loba raja anu tunduk asup Islam kunaon eta ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah dakwah teh teu kadeuleuan nanaonna Allah kuari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng Masya Allah komo dakwahna aya di kelompok partai mah teu kadeuleu Allahna nu kadeuleu RP moal beres dakwah kos gitu moal beres dicekel ku sahabat ge moal beres hiji we dakwah mah nu kadeuleu Allah kentar tegentar saeutik-eutik acan nu mantak cek Kangjeng Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kullu syai'in ilma ngamot jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara eueuh nu teh dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya eukeur nyieun dunya geus nyieun dunya eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna eueuh nu teh dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna emang aya nu teh dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal dibere gelbu dibere pikiran cacak kalakai piragageunana iraha pipotongeunana iraha ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala
sieur dupang letik-letik nu ngarayap di awak urang kakarayapan di awak urang nuku urang teu kadeuleu bisa kadeuleu kudu make mikroskop tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti ulah eta nu aya di awak urang ieu poek mongkleng buta rata dunia aya batu di jero taneuh di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahoeun urang mah teu nyaho wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma cek Kangjeng Nabi Syuaib di antara senu dikayahokeun hali wa halukum tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah mantap alallahi tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin muga Gusti nyieun keputusan hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman bainana wa baina qaumina antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bil haqqi dengan hak benar jujur adil wa anta khairul fatihin Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyieun putusan nyieun hukuman ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Syuaib cek Kangjeng Nabi Syuaib alallahu tawakkalna ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana Giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqqi dengan hak wa anta khairul fatihin Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyieun putusan anu nyieun hukuman nyanggakeun sadaya-daya ieu doa tafwid masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum kaayaan abdi kaayaan kaum nu iman hanya seperkecil geus dikayahokeun ku Gusti nu inkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya abdi diusir ku raja abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana abdi kuari manyanggakeun Gusti geus sateka pola abdi teh ieu teh dakwah ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena ternyata koreganan penggedena terusik Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti kumaha Gusti bae. Kumaha teh cek pembesar-pembesar. Wa qalal malaul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum Syuaiba innakum idzal la khasirun. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku raja kalaman harita ngadengekeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib nyana ngomong alladzina kafaru min qaumi nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib ngomong awas la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana hiji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede takran dikurangan timbangan dikurangan hitungan dikurangan ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa la khasirun uturkeun Syuaib cilaka maneh. Nomor kaduana pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede nu sedang nu leutik pasti kunyana bakal dikampakan khosirun. Nomor katilu pasti Syuaib kajen kukumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu terakhir lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian
ku kaula bakal dipareman ieu perbudayaan senasa lempang-lempangna di embargo ujianana kena kalaparan. Masya Allah ieu raja ku biadab teh. Cek omong urang mah tuturkeun ku sia Soeb, awas ku aing sia. Pertanian ulah aya nu tani, perdagangan eureun dagangna. Gas pokokna mah lahosirun, antapkeun cilaka sia kajen kokom ge. Di samping aing ancam ka Soeb sia masyarakat lamun nuturkeun ka Kanjeng Nabi Soeb ku aing di embargo moal kena leumpang perpolitikan jeung perekonomian. Tetek. Kejemna luar biasa ya raja. Ternyata oranganna nu kejem kuari ge aya turunan si eta. Meureun. Raja teh kararitu bae ti baheula. Nu ngangeunahkeun ka urang teh. Masya Allah. Jadi dakwah Kanjeng Nabi Soeb teh diinkaran ku kaumna, tanya jawab panggilan ka keraton dijawab ku Kanjeng Nabi Soeb. Setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja, Kanjeng Nabi Soeb dua boga prinsip teh nomor kahiji alallahi tawakkalna pasrah sumrah ka Gusti Allah, nomor kedua nomor kahiji alallahi tawakkalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah, nomor kedua doa rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul Fatihi. Urang cekelan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua, hiji tawakkalna 'alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah, ulah pasrah ka bupati, ulah nyanggakeun ka gubernur, ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri, ulah nyanggakeun ka presiden. Allah 'alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua, doa mukhul ibadah. Rabbana ftah bainana Gusti, nyagakeun sadaya-daya. Ieu bupati abdi, ieu gubernur abdi, ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, nyagakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna. Tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti. Nyanggakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun galedekeun sarjogos kitu eta mulai kuari Kanjeng Nabi Soeb tongkatna ngageter is cek kunaon nya teureun kaget aing nya jangan dia nyokelan kaget kalau mau urang atuh. Dadat aya naon? Indit. Seakan-akan cik tungkat teh indit Soeb beserta kaum anjeun. Ka mana? Gua. Mai emang di gua. Puateun. Serta tanya segala teh Kanjeng Nabi Soeb segala mahi segala henteu. Kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula ka mana cek kaum teh ka guha nu di mana guhana doh al bada aju urang di itu kumaha hayu tuturkeun loba omong berangkat kaumna terus mengarah ke barat, gunung belok kiri, didinya ya pegunungan. Etalah patilasan Kanjeng Nabi Soeb nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada. Eta teh nu belah dieuna Madian, belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kanjeng Nabi Soeb ngadoa Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon siksa. Oh. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat kabeh saeutika. Datang ke Al-Bada cek kaum geus datang ka dieu ka asup ka jero. Mahi kami kabeh Gusti Allah maha segala-galana tempat letih digedekeun atau urangna diletikeun
nangis nilaian awak ge aing leutik da wali segini kumaha mah kawasa Allah mukjizat teh asap brus eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi ara asup kabeh terobah awak terobah henteu laleutik kabeh barang datang ke jero jelema ngayapak 5 meter persegi guha atuh tapi asup jelema 5.000 nya lagi geus teu loba omong ieu urang aya di jero guha ieu dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN Masya Allah cak jalan geunaheun di jero guha paingan Sueb Kanjeng Nabi Sueb betaheun aya AC ieu. Tarariis cak jalan ieu. Waduh, Masya Allah. Aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduh heueuh. Aing tunduh. Catanya belah ditu. Tunduh cak cenah. Ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero guha. Nu mantap kuari lamun ngaji harees eta di dinya. Turunan baheula horeganan ketika maca mujizat mah kabeh ge hayang peureum bae emang meureun sia mah watek ongkoh Allah karim di jero guha jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduh Masya Allah karim kumaha kaumna nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belah supaya seuneu neraka kaluhur dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna tret blak saeutik doang keluar seuneu neraka fatahallahu alaihim baban min jahannam dibuka melalui malaikat Jibril lawang seuneu jahannam farsala alaihim harran syadidat panas luar biasa urang ulah ngabayangkeun dibukakeun seuneu jahannam ti handap ka luhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah eta teh 50 derajat puasana luar biasa diperkirakeun Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50 panas bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam kakarak terik matahari anu ozon muka saeutik mah kuari panaeh ribuan di India Masya Allah karim eta insan sebenarnya ieu mah dibuka ku malaikat Jibril blah seuneu neraka saablah ka luhur bayangkeun ku urang harran syadidat wa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un pernapasanana ku ari panas saab anu luar biasa ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat diguyur ku cai tetep panas ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae eueuh jang tempat ngiuhan eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun panas luar biasa singkolea Masya Allah kadele belah ditu sorotan matahari singkulinyar anu urang lamun dina asbal teh osok kadele mun naik mobil teh siga cai eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda harron ternyata horenganan lain cai leuwih panas singgoleah kabeh jelema
panas anu luar biasa. Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah, ngawujudkeun kaum ku cara Allah, ngahirupkeun umat ku cara Allah, nyiksa kaum jeung umat cara Allah. Nu mantak Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu. Ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae. Urang mah penting iman, ibadah ka Gusti Allah. Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah. Ya Allah, gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung. Awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian. Masya Allah karim. Kadeuleuh ku balarea raja ngumumkeun bahwa aya mega di luhur tingali. Kahandap eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega. Wah kabeh kadinya masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara. Aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa. Fa'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah. Atuh pawajadulah bardan wa nasiman. Tenang nikmat. Indah jasa. Watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya. Ulaya nu katinggaleun kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mah panas ta pohara jasa kadinya cap tiis eueuh anu katinggaleun. Hatta idza tama'u tahta sahabah rijaluhum wa nisa'uhum wa sibyanuhum karumpul kabeh lalaki awewe budak orok eueuh nu tinggaleun sebab tiis di luar eta panas ta pohara jasa. Ratusan ribu jutaan manusia cicing di dinya ku tiis-tiisna. Barang geus ngarasakeun tiis alhabahallahu alaihim naron. Mulai tidinya belah bumi kaluar seuneu ti handap. Dibayangkan ku urang jelema sakuatna jelema sene dihandap keluar dioyag-oyag warjafat bihimul ardu min tahtihim oyag muter taneuh bari aya seunean geus teu daya teu upaya manusia dek lumpat ka mana sanggeus tadi dikumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega nu tadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeunana kuari dibukakeun bumi teh seuneu dioyag-oyag ku Gusti Allah dek lompat ka mana. Nu mantap dijelaskeun di dieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ayat ieu fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Fa akhadhathum maka Gusti Allah disiksa kaum Madian teh nyiksana melalui rajfah zilzalatus syadidah anu tatadina dikumpulkeun melalui mega sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jalma kalalapir aya di dinya. Nu muslim geus disalamatkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Atuh didinya dioyag-oyag kaluar seuneu di luhur mega, dihandap kaluar seuneu bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina fa asbahu fi darihim jasimin. Kaum Madian harita didinya jasimin atapak deku kabeh barikina aler kabeh mayitin. Berparah kabeh tutung kabeh. Allah karim.
nu mentak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh aya batu siga jelema keur ngaringkuk aya batu keur sujud aya batu keur nangkuban eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditingali urang lamun ka ditu bisa dipoto batu teh anu keur kararieu aya anu keur deku aya anu keur dangkuk jasimina fa asbahu fi darihim jasimin. Setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia Timur Tengah perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub, anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali tina keberadaan batuna ku ahli ekologi ternyata eta teh bener-bener manusia nu ku Allah diabadikeun dijadikeun batu. Masya Allah karim dipager ku ari urang lamun ka ditu teu sembarangan lantaran kadang-kadang aya heab panas. Okos urut siksaan Kangjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dieu. Ieu ge sarua. Ketika urang dek kadinya kudu aya izin ti kerajaan Yordan. Maksud jeung tujuan dek naon kadinya nu mantak di Yordan mah negara miskin Yordan mah. Lain negara kaya negara miskin penghasilanana nya nama hanya ti jelema anu daratang kadinya. Tamu-tamu datang. Nu dek rekreasi ningali kaayaan Ashabul Kahfi Kangjeng Nabi Syuaib. Kemudian kitu patilasan ieu. Nah, urang lamun ka ditu mahal cai, bensin murah, cai mahal. Mahal miskin di Yordan mah. Negara miskin. Sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah, tapi tamuna teu eureun-eureun. Terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kade untuk meneliti. Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masya Allah karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis alladzina kadzabu Syuaiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib anu disiksa ku Gusti Allah ka'alam yaunau fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanana teu iman. Umurnya na sabara tahun sih tapi disiksa nu sakitu dahsyat seakan nyana teu pernah cicing di dinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib eta lahumul khasirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui Aika. Ternyata urang Aika disiksa deui ku Gusti Allah. Nyana ngadenge Madian disiksa. Cak urang Aika teh cak urang Aika. Woi, di Madian siksa. Jelema tararutung ieu kumaha urang Suem ka mana Suem? Suem coba teangan. Di teangan Kangjeng Nabi Suem geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Suem ku Gusti Allah diamankeun di gua. Aman nya di jero sarere. Teh jahona naon? Kerek. Ya Allah eta di Yordan eta aya kos kituan tah. Gusti Allah geus puguh Ashabul Kahfi mah 3 abad sarare. Ieu mah ngan supaya ulang ngadenge doang heula tunduh jasa. Masyaallah.
Iki di majelis anu boga tunduh teh eta. Ini ditu majelis diamankan ku Gusti Allah. Di majelis ieu manu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk. Sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana. Wah, babaturan dia omong sia loba ting atuh ngadaruduk kena tunduh lalu ngomong sakedeung deui kan puasa. Cek nyana mung can puasa. Wah, beuh parah. Geus teu bisa dinasehatan, geus. Cek Gusti Allah, Jibril, Inzil, turun, siksa Aikah. Kefiar. Cek malaikat Jibril kumaha abdi nyiksa. Teu kudu dikukumahakeun ahli Aikah mah, sia bae ngajerit. Paraeh kage. Kangjeng malaikat Jibril turun ka Aikah tidinya Kangjeng Nabi, Kangjeng malaikat Jibril ngajerit. Cek malaikat Jibril ngajerit setik. Kabeh kararudang urang Aikah. Wih, suara naonnya? Suara naonnya? Trompet ta naon tah? Pan ngagedean ja. Kabeh kalaluar ti imah, kalaluar kabeh. Kaluar. Wih, iya suara naon ieu? Kayak darengkeun narulu ka luhur kabeh. Wih, rada gedenya. Udah gede dareukeun, coba teliti. Aya naon dieu? Tuh. Jadi jelema kafir mah lain iman kita neliti suara naon eta. Islam apa lain gitu mun aya naon? Wih, aduh sia ulah marahan siat bae tuh siksa ke di Allah. Pak, urang mah kajian kumaha ge. Kajian nu mabok lamun aya siksa syahadat. Di urang geus mantep jasa di urang mah mantep nu mabokna ge ka surga di urang mah. Dia coba ge, coba ayo nu mabok aya galedeg. Buk. Nya keur mabok. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta keur mabok eta. Entak Amerika bingung ge, goblok sia. Mabok syahadat. Malah leuwih mantepannyana kan teu nyawa kakaler ki kidul pannyana mah mabok ngaranna ge. Haju dakwah pannyana. Woi, syahadat sia tuh. Oh, galedeg sing jeleger sia. Endahan mabok syahadat, bungunyana nu mabok. Malaikat Jibril langsung ngajerit. Celi masyarakat gajengek. Oh, nyeri celi urangnya. Nyeri. Aya naon dia soal aya naon? Wabeh, ngerumpul gitu. Wah, eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa saeutik jalan teu sakaligus. Teu sakaligus bala mah direkam make HP sial. Tarolol jelema ku ari mah. Suara direkam. Aya naon direkam. Aduh, barang lain ibadah direkam. Geus di kiai-kiaina oplok kabehan ieu mah geus. Ya Allah, ya Rabbi. Di Amerika aya suara, di Prancis aya suara, di Australia aya suara, di Jerman aya suara. Kabeh aya suara. Ternyata kamari ieu geus mulai ti Amerika ternyata gesekan planet dengan planet. Menimbulkan suara. Cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh. Budak. Tek ngagedean kitu tah sora. Amerika blon. Aya suara kok kaget di Amerika, di Jerman, di Australia. Gesekan seetik doang. Eta teh menurut penelitiannya wallahu alam nya gesekannya henteu. Ja planet jeung planet teh emang kitu kumaha mun ngaji palak teh. Beh Samsun Sarom mirihu patu zahali. Ieu tah tak planet. Ieu ka dieu, ieu ka dieu. Ieu dunia. Leutik dunia mah sagede peureub. Wah, batapan wadena luar biasa. Emang kumaha gitu masa planet enggak gesek. Ya Allah, ya kullum fi falaki yasbahun. Kabeh aya falak-falakna aya cakrawalan. Hei, moal nyalahan. Buatan Gusti Allah mah aya falak-falakna aya cakrawalana moal kudu nyalahan. Kullum fi falaki yasbahun. Urang mun maca kita yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak. Masyaallah.
Nah wasyamsu wal qamaru bihusban kabeh ge panon poe jeung bulan aya hitunganana urang mun nyaritakeun panon poe 24 jam kapanggih deui dina palak lamun bulan makan 20 poe sabulan urang mah teu kaharti nu mantak sahabat naroskeun ge ka Kangjeng Nabi Gusti kunaon si eta bulan kitu mimiti muncul leutik aju gede aju leutik deui timbul kuari mimiti di barat kunaon atuh katungtungkeun ku deui kuari jadi di wetan ieu kumaha dijawab ku Kangjeng Nabi make hikmah teu dijawab etana sebab nu dibutuhkeun hikmahna panjang caritana ieu lah ilmu falak nah Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajrit ngajerit malaikat Jibril pae kabeh nyeri ceuli mata irung sungut karasa kabeh ceritan malaikat Jibril sabulu-bulu karasa brek parah kabeh ku jeritan malaikat Jibril. Masya Allah nemandak madian ashabuz zullah lantaran ayam mega awalna lamun aika saya jeritan malaikat Jibril alaihissalam pae kabeh strengsek disiksa Gusti Allah soe budangkeun eta umat ulah hareas bae Kangjeng Nabi saebu memang teu sare Kangjeng hei udah berat emang kami sare lain sare molor rarasaan aja henteu emang hees keur ngaji teh nya mun ditanya jaing mah tuh hees gitu kabeh ge coba ge lamun urang ngobrol jeung anu hees di majelis siapa hees bae santai aja nyaho kieu ngomong bae atuh nyaho aing ge ngomong naon emang duh saruan tadi eta jalan gengsian jelema kos di mobil gitu tanya ke babaturan siapa hees bae sanwes nyaho aing naon ge sia mun nabrak batunya wallahu a'lam mun nabrak mah embung disebut hees teh embung mantek kula mah sok inget ka dongeng Gus Dur di luhur kapal ya presiden Amerika presiden Saudi Arabia raja jeung Indonesia Gus Dur tilu di luhur kapal teh nyeun atraksi masing-masing kita memperlihatkan kebolehan masing-masing yuk oke cek Gus Dur oke bae Gus Dur mah emang teu pernah mundur nya mah teu pernah mundur kamu apa cek presiden Amerika Bill Clinton saya ini mau mengeluarkan dolar sebanyak-banyaknya keluarkan di kapal pur ditanya kenapa kok pakai nyawer terlalu banyak di Amerika dolar cek mantap amat cek Gus Dur terus bagian Arab Raja Fahad sekarang bagian kamu keluarkan nyana korma jeung kacang cek Gus Dur kenapa itu wow nggak akan habis korma dan kacang di Arab tidak akan habis walaupun terus disawerin juga tidak akan habis pokoknya korma jadi sendiri di sana Masya Allah tinggal Gus Dur kamu apa tenang nyana mikir kan naon aya nuker diuk bae orang Indonesia di kursi dicekel punyana dibalangkeun bro Gus Bapak Presiden kenapa di nggak apa-apa emang kenapa masih banyak rakyat Indonesia baru satu nggak apa-apa belum yang di bawah jembatan masih banyak udah tenang aja sih baru satu nggak apa-apa terlalu banyak bisa ada Gus Dur setelah ditanya tetap kan eta mah manusia Gus kami mah dolar uang membuat bahagia yang dapat saweran
Cek Arab kami juga sama, korma dan kacang itu orang yang dapat tuh senang. Kalau kamu belum tentu nggak senang jiknya masyarakat Indonesia juga. Sebab dia aja yang saya lemparin nggak tahu dilemparin. Kok nggak tahu saya pegang, saya lemparin, dia nggak tahu apa-apa, makanya mati dia nggak tahu apa-apa. Emang kenapa? Dia tidur kok. Saya juga yang bangun mah nggak akan saya lemparin, itu yang tidur cek nanti. Eta bisaan karikatur Gus Dur mah. Jadi berarti masyarakat Indonesia mah harees bae maksudna kos gitu. Dibalangkeun ti kapal ge teh nyaho naon nya mah. Atuh ya saya harees ku ari ye. Mun di liu luar negeri kaayaan perpolitikan jeung perekonomian model kos kieu geus marudah, tapi di urang ye tuh hees bae. Bangsa Indonesia memang seneng tidur. Komo orang Bandung mah, Bandung bangsa Parahyangan, Bandung, Tasik, Garut, tuh bokes. Nya nama isuk-isuk lain ka kantor si duru. Komo di Lembang. Cek pamajikan apa? Lain ka kantor diris. Komo di Cikajang mah. Di Cikajang mah pantiris jasa tuh Garut, waduh tuh kegedulan. Nya nama ngisangna lohor. Kajeng bebelepet los lamun ditanya atuh can dipake salat ieu ceknya teh atuh ngisang mah tiris kajeng ngauduk mah ngauduk bae tetep teu ngisang. Masya Allah baheula bakulah kerja mandi Garut dari jam 10 jam 11 masih tiris kene tahun 80 81 82 Masya Allah dek ngaji kudu make jaket bae. Mantak dikiriman ti dia, dikiriman sebab tiris. Bayar jaket, kabeh mereka jaket. Kuari mah sarua bae Bandung panas, Garut panas, sarua jeung di urang. Tetep mukul make kipas bae. Baheula mah mana aya kulkas di Garut. Teu laku. Kuari mah make kulkas berarti kan panas. Oh, kuari geus panas di Cikajang ge heueuh dongeng anu tiris kos kitu utama baheula. Baheula tah mah ngisang-ngisang deuk zohor. Eta tiris ente. Nah, Syuaib tinggali umat kalau luar kabeh wah barang eta neuleuh di Madian tarutung jelema tengah romong umat Kangjeng Nabi Syuaib. Coba kaikah bertekuk lutut paraeh kabeh. Jutaan manusia ngampar paeh bisa dibayangkeun ku urang. Urang ningali tsunami 200.000 bae ge mah endap-endapan hate. Terasa hargaan manusia, terasa hargaan harta, terasa hargaan nungaran mobil, nungaran bangunan, nungaran berbagai dunia. Balik hanya ke Allah kabeh. Menang ditumpuk-tumpuk. Saetik terus jadi gede, lenyap. Tsunami berikut jeung nu bogana tanggung jawab di hareupeun Allah. Nanaonan perasaan. Masya Allah. Ieu ge gampar jelema. Hideung tutung nu ieu diaikah jelema ngampar jutaan manusia. Kanjeng Nabi Syuaib fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa sa'ala qaumin kafirin. Patawalla maka mengok Kanjeng Nabi Syuaib ngabalir ti umatna. Cek Kanjeng Nabi Syuaib ya qaumi kaum kaula. Tadi keh nurut atuh ka ucapan kaula sebab kaula teh pan diangkat jadi rasul ku Gusti Allah nu bogana. Laqad ablagtukum ya ta jelas yakin kaula geus nyampaikeun ka aranjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula hukum syariat pangeran kaula wa nasahtu lakum kaula geus gadasehatan ka aranjeun kabeh tetapi palang tu'minu anjeun teu daek percaya ka omongan kaula
teu iman ke Allah jeung ka kaula. Dedeh jeung nyaah sabenerna mah kaula ka anjeun teh dek nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka, dek nyalametkeun anjeun tina siksa jahannam, dek nyalametkeun aranjeun kabehan jaga di akhirat. Kurang kumaha kula nyampaikeun ka aranjeun tapi anjeun teu percaya ka dedeh jeung ka nyaah datang ka beak di hate kaula. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dek kumaha kaula dedeh jeung nyaahna prihatin jeung sedina terhadap kaum kafir jak enggeus ku kaula diajak dinasehatan kos ka anak bae. Urang nasehatan anak teh dedeh jeung nyaah disintreuk, dedeh jeung nyaah ditampiling, dedeh jeung nyaah ku urang teh dikakerowek sia teh sing bener. Geus kitu-kitu ku urang teh ngaji sia ngaji. Eta teh ka dedeh ka nyaah tapi teu daekeun keneh bae. Kan datang ka ditu da nyendek sia ti dieu. Teu butuh aing ka sia. Eta nurut ka aing mah duh indit aing mah teu butuh ka sia hiji anak aing loba keneh nyieun geus bisa keneh mun tak kolot tolo boloon teu perlu aing mah indit nyana abah teu karunya ka karunya geus sia aing nurut ka aing jika Allah ai kos kitu patut mah mabok sia di aing di hareupeun aing ngawa awewe sia di hareupeun jadi sadis aing mah sia kos lain anak aing indit sia aing mah teu butuh ka bener sia sia ku aing geus dipake kanya ku edek nya aku mah aing kos kitu sia teu nurut ka aing indit angkat kaki ti dieu indit anak emang nya kolot teu sama sekali ieu geus sarua cek Kangjeng Nabi Syuaib aing geus nganasehatan ka anjeun kaula kurang kumaha nyampaikeun risalah syariat kita ulah ngurangan takeran timbangan hitungan jeung sajabana ulah cicing di jalan ngagarong ulah korupsi ulah muksi ulah nyokotan pajak kurang kumaha cek Kangjeng Nabi Syuaib dedeh jeung nyaah supaya salamet jaga di akhirat aing nyampaikeun teh kaula nyampaikeun teh ieu teh utusan ti Gusti Allah mana teu percaya sabodoh diserahkeun ka Gusti Allah fa kaifa asa ala qaumin kafirin neuleuh kieu ye parae ndeu kumaha sedina aja emang kaum kafir atuh parae geus sabodoh tah geus diserahkeun ka nu bogaana jagakeun sadaya-daya Gusti ialah hasil doa Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mantak dibacalah ieu ku para ulama sadunya ketika aya nanaonnya ngakeun ka Gusti Allah ieu dibaca abah mah terus bae masuk maca doa ieu keur ngariung ge dibaca bae bada salat dibaca bae alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Berarti kan geus janggakeun Gusti ja pamarentah dielingan geus tapi kieu bae kita ulah korupsi makin menjadi-jadi kita ulah pajak terus pajak makin ditaik-taikeun malah ditingkat-tingkatkeun ieu mah jagakeun janu Gusti Maha Uninga memehna eukeurna jeung santasna nyanggakeun masyarakat geus kurang kumaha dibere penerangan kita ulah nyokot duit bank tapi nyokot bae kita ulah ngeridit tapi terus bae boro-boro nu teu paham nu paham ge terus bae ya Allah Gusti rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya na eta teh engke terjadilah siksa-siksa berkelompok can keseluruhan unggul dimimitian tuh Galunggung tambah Yogyakarta tambah deui tsunami tambah deui Garut tambah deui kereta tambah deui Sukabumi Cianjur dan lain sebagainya Banten terus-terusan ieu teguran ti Gusti Allah tina doa para wali Allah rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bacalah ku urang anggeus caritaan tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam tinggal urang ke ngalanjutkeun berbagai dauhan-dauhan Gusti Allah bakal terus nyusul tentang kisah-kisah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dina pangawasan mingguan akhir minggu ieu minggu hareup urang teu kudu mawa kitab. Insyaallah urang nyaritakeun tentang bag-bagan puasa berikut hikmah-hikmahna
sekaligus orang nyaritakeun tentang tanggal hiji Ramadan menurut hisab qat'i. Ialah nu paling penting supaya orang ibadahnya ka waktuna langsung. Teu kudu di dieu bae di berbagai kiai-kiai pengajian anu nyaritakeun tentang hisab qat'i bakal akur bae satungtung make sulam munairet. Kula selalu mempertahankan anggitan ulama, embung keluar ti ulama, ti mimiti hirup bareng jeung para ulama Allah datang ka maut sebab yakin di akhirat hanya ulama-ulama Allah lah anu bisa nyalametkeun urang kabeh. Tek bae dek make hisab-hisab Amerika, dek make hisab-hisab Prancis, pek bae kula dek make sulam munairen tanpa ngajak hanya ngabejaan hungkul ke tanggal hiji daerah bilu mangga teu bilu masalah sakitu catet di sisi balag akhir Sa'ban mudah-mudahan aing geus kolot ge bisa kapangiding ke bulan Syawal. Allahumma ya qadiyal hajat Allah